Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararamang saatos boboran kamari nyararate henteu kabaragian daging teu di sim kuring mah alhamdulillah nya nu kurban teh seueur. Jadi kebagian nyate di tahun ayeuna mah. Nah, mudah-mudahan orang sararea dipasihan kesehatannya ku Gusti, terus digampilkeun segala urusana sareng dilancarkeun segala rezekina. Nah, seperti biasa sim kuring di video ieu bade masihan terang tentang jampe deui nya. Tapi sata acan lanjut karena jambena sok di subscribe lah channel ieu nya ame henteu katinggaleun updatean jampe-jampe anu teranyarna nya. Nah, lamun misalkan atos nge-subscribe sim kuring ngahaturkeun nuhun kanu atos nge-subscribe nya. Mudah-mudahan video ieu mangpaat barokah kangge urang sararea. Nah, ayeuna sim kuring bade ngebahas tentang jampe kangge anu sok kaluar ti peuting ya, jampe lunta peuting. Nah, bisi aya anu sok malulang kerjana malam nya daramana teh wihna malam, bisi anu sieun nya kahiji maca ayat kursi tah kaduana kapungkur mah karuhun urang teh sok aya jampena nyata jampe lunta peuting nya sok bilih bade diserat sok seratnya dangukeun. Sang keleuyeur putih nu aya di awang-awang, malaikat katibi nu aya di luhur, malaikat aruman nu aya di handap, dihuripkeun ku nabi, disalametkeun ku Allah. Tah eta jampe salah sahiji jampe lunta peuting nya bilih bade diangge dicobian mangga nya. Eta teh salah sahiji jampe anu sim kuring masih dijaga moal nepi ka dileungitkeun. Nah, hari lain ku arurang dijagana nya kusaha deui. Intina mah di video ieu urang masih terus ngebahas tentang segala rupa jampe nya. Sekali deui abdi bade ngucapkeun hatur nuhun kanu atos nonton video ieu, terus kanu atos nge-subscribe oge. Lamun misalkan aya kakurangan sok di komen, lamun misalkan resep kana videona sok di like, lamun bade dibagikeun mangga. Hatur nuhun pisan. Pesan terakhir, tong hilap sodakoh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.